Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan orang sehat walafiat. Dino danget ieu Bapak bade ngumedar perkawis cerita wayang. Cerita wayang aya dinu Pupu Asmarandana anu dina eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan bae raga taya pangawasa lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eta cerita wayang aya dinu Pupu Asmarandana. Tujuan pembelajaran nyaeta nganalisis, ngaidentifikasi unsur-unsur intrinsik jeung kamekaran cerita wayang. 2. Ngarespon cerita wayang ku cara nyaritakeun deui eusi tempalan cerita wayang ku basa sorangan. Naon ari cerita wayang? Carita nu asalna ti India. Nyaritakeun ngalakonkeun pawayangan, dimarkan deui jadi wangun pagelaran wayang kulit, cepak, golek, wong jeung sajabana. Dipake media nyebarkeun agama Islam ku para wali, fungsina pikeun tontonan jeung tuntunan. Asal-usul cerita wayang, babon cerita wayang asalna ti India, tinu kitab Hindu Mahabharata jeung Ramayana. Cerita wayang ukur fragmen tinu cerita Mahabharata atau Ramayana. Pamana lalakon wayang Tegal Kurusetra ukur nyaritakeun perangna antara Pandawa jeung Kurawa di Kurusetra. Terus dimodifikasi tinu cerita aslina dipenjonkeun minangka media hiburan dina pintonan wayang golek, wayang kulit atawa wayang sejena. Geus kasurupan unsur-unsur budaya sejena. Bedaan cerita wayang di urang jeung aslina ti India. Cerita asli India teu aya punakawan, semal, cepot, dawala, gareng. Cerita wayang di Sunda aya punakawan, aya semal, cepot, dawala, gareng anu tuhu ngabdi ka Pandawa. Dina lalakon wayang Semar teh kacaritakeun sakti leuwih sakti batan dununganana malah leuwih sakti badan dewa. Cerita asli ti India dorna kacaritakeun jadi guru Pandawa jeung Kurawa anu boga sifat wijaksana jeung dipika hormat. Cerita wayang di urang dorna jadi tokoh anu boga sifat julik, rehe jeung pika sebeuleun tur leuwih mihak ka Kurawa batan ka Pandawa. Gatot kaca dina cerita asli India tokoh penting tapi ukur dicaritakeun rek mautna. Nyaeta basa jadi wadal Sanjata Konta nu dilepaskeun ku kana nu rek ditujukeun ka Arjuna. Arjuna dinu cerita wayang urang mah tokoh penting jeung rea dicaritakeun. Mana aya carita-carita wayang anu khusus ngalakonkeunana. Gatot kaca siga dinu cerita Jabang Tutuka, Pergiwa-Pergiwati jeung Praja Musti. Cerita asli di India Sri Kandi lain awewe tapi dinu cerita urang di Sunda Sri Kandi teh awewe gelis. Istri kadua ti Arjuna. Dinu cerita asli ti India Drupadi teh poliandri nyaeta boga pamajikan Pandawa 5. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung sadua. Drupadi ukur jadi pamajikan Yudhistira. Eta perbedaan antara wayang di urang jeung di India. Ieu tuturunan Mahabharata biasa dibaca aya di mana Pandawa asal usulna bapana Yudhistira, bapana Bima, nyaeta Arjuna, nyaeta Panduwenata, Nakula Sadewa, ibuna Tisa ti Madri. Ieu silsilah Ramayana oge sami. Unsur-unsur intrinsik cerita wayang, tema, tokoh, galur, latar, amanat. Wayang golek minangka kemekaran tinu cerita wayang. Unsur-unsur pagelaran wayang golek aya dalang, gugunungan, gamelan, nayaga, janturan, jagat, kakawen, nyandra, antawacana, sabet, ngalakonkeun sareng pungkasan cerita. Ieu gambar-gambar dalang jeung garapna. Gunungan
Tungan Kakayon Jagat Janturan Nayaga Gemelan ieu foto Pandawa sareng kurangna Lorna Rama jeung Rahwana Alengka pahlawan Alengka ieu Punapaan Semar Cepot Dawala Gareng. Cak dugi ka dieu pancena kupingkeun cerita wayang dirangkum teras dicaritakeun ku siswa terus di video terus direkam terus dikumpulkeun kirim ka email simkuring. Sakitu nita sepedar hapunten bilih kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.